Usep terus lompat di buburan jat menit sidikna notok-notokeun maneh leok mengkol ka jalan pilemburan. Mang Usep eureun napas nahaho kesang tina sakujur awakna meni baru bosan. Aduh, nah di lembur ieu teh betul bating anu rarane atuh. Moalnya berang-berang buat aya curig. Cek Mang Usep bari diuk ngalongsar di pinggir jalan. Keur kitu kadenge sora jalma anu pahibut, sora awewe, sora lalaki. Mang Usep ngalih ka palebah datangna sora, breh katempo loba jalma-jalma ngabring ngincig leumpang ka palebah manehna. Mang Usep heran reuas. Eta jalma ngalabring rek kamaran, sigana anu aneh deui ieu mah. Cek Mang Usep bari mencrong ka palebah jalma-jalma anu keur leumpang. Beuki lila eta jalma-jalma teh beuki deukeut. Si horeng eta jalma-jalma teh rek maruru ka imah si Aki jeung si Nini lantaran ngadenge beja teh yen si Aki kapanggihan serong jeung hiji awewe. Mang Usep nanya ka jalma-jalma, "Punten, ieu teh bade kabarana bapak-bapak, ibu-ibu?" Tanya Mang Usep. Pas kabeneran di antara jalma-jalma anu keur leumpang teh aya si Usrip. Si Usrip apal ka Mang Usep. Si Usrip mencrong heran nampa Mang Usep keur ngalempras sorangan di pinggir jalan sorangan teh. "Ieu teh Kang Usep sanes, carogena Ciwiwin." Si Usrip kalah marik nanya bari regeureun. Dari jalma-jalma nu sejena jongjon bae leumpang siga nu teu meuli rek ka Mang Usep. Meureun lantaran penasaran teh hayang nyaho bener tante aya aki-aki serong. Keke jang Usep ieu teh. Mang Usep marik nanya deui bae. "Seumuhun Kang, abdi Usrip bujangna ni Mas Anah. Mangkara hilap ka abdi Kang." "Ye, syukur atuh jang Usrip. Urang pendak di dieu. Tapi ieu teh ngomong-ngomong bade kamarana jang Usrip. Siga nu parenting kitu katinggalna teh geuning. Bogo ieu teh kejadian mata rame Kang Usep. Cenah aya aki-aki kanyawan serong. Ya, abdi teh jadi penasaran, hoyong terang." "Ah, lu bener jang Usrip. Asaran aneh atuh aki-aki serong mah. Tapi akang jadi penasaran atuh kali kitu mah. Ya, cupami akang hoyong ningali mah yuk sareng Kang." Cek si Usrip deui. Mang Usep jeung nangtung arindit jeung si Usrip nuturkeun jalma-jalma nu sejenna anu katempo geus rada jauh. Marik deui heula nyaritakeun kaayaan di Mas Aki jeung si Nini. Harita Mang Boil jeung sababaraha urang jalma anu geus ngadobrak panto imah si Aki geus aya di jero. Kitu deui si Nini langsung bae nyiriwik bari huakauk ngkaroan si Aki. "Aki, geuat sia kaluar Aki. Dasar mangka waras ya, ngadon serong di imah kami." Cek si Nini bari langsung bae tuang toong ka kamarna. Tapi kamar teh katempona kosong. "Aki, di mana sih Abang Kawara, Aki?" Si Nini gura-gura deui bari terus noongan kana tukang pantau lamari sagala rupa. Ngan ari kana korong ranjang mah teu noong da cangkengna nyeri cenah. Atuh Ciwiwin anu keur nyumputna kolong ranjang teh mendeg-degan. Sieun kanyahoan ku si Nini beungeut Ciwiwin katempo meni sepa. "Ya kudu kumaha aing? Eta Nini nurus tunjung kalah naong kanggal juru kitu. Lamun kanyahoan aing keur nyumput di kolong ranjang, bisa wirang di kolong catang ya aing." Gerentos Ciwiwin bari dadana beuki deg-degan. Ari di tengah imah kat nampa Mang Boil jeung sababaraha urang nu sejenna. Malah tua kampung oge geus aya di dinya. Tapi kabehana masih keneh ngan saukur caricing can loba pamolah. Maranehna masih keneh ngan saukur malencrong ka kamar si Nini. Tacan loba omong. Sedengkeun di kolong meja si Aki oge masih keneh ngahep-hep. Bari jeung awakna masih keneh bubulucun. Si Aki oge ngarasa deg-degan jeung soak. Lantaran ari si Aki mah masih keneh nyangka yen jalma-jalma nu warujuk teh jurig banturna Ciwiwin. Tapi barang ngadenge sora si Nini anu huakauk, si Aki rada leungit ka sieuna. "Leungit ka ini eta mah. Bener tain eta ini, tapi poa bisi jurig di diuri. Milupakeun si Nini. Ah, aing waka kaluar. Bisi cilaka." Gerentos si Aki bari terus nyempot dina kolong meja. Teu lila torojol si Nini kaluar di kamar. Bari ka tempona Rambisak, tua kampung nanya. "Kumaha Nini? Aya si Akina?" Tanya tua kampung.
Ya aya jang tua sikana mah kabur meureun jeung si bakang bangkawarahna tah. Tembal si Nini bari terus ngahing-hing ceurik siga nu nyerian. Ari si Aki ruas ngadenge sora si Nini anu ceurik teh. Alah, nah eta salah si Nini siga nu ceurik geuning. Ah, tapi bener si Nini tah lain nya. Tara biasa si Nini ceurik kitu. Yah, antepkeun bae heula. Bisi bener ceurik. Kerentos si Aki deui tungtung nama manehna kalah kabeuki ngahep-hep. Di sajian pihak tua kampung jeung nu sejenna silih heret. Tuluy pok tua kampung ngomong ka Mang Boil. Mang Boil, cik tempo deui ka kamarna. Da asa pamohalan ari kabur mah. Baina gede jalan ti mana atuh? Cek tua kampung. Mangga kadoa. Tembal Mang Boil. Teu talangke Mang Boil tuluy ngoyong rek asup ka kamar. Tapi karek ngalengkah kadenge sora anu bersin dina hadapan kolong meja. Hasim, si Horeng sigana irung si Aki ka asupan laleur. Si Aki teu kuat jadina bersin. Atuh jalma-jalma we di dinya ruas, utamana mah si Nini. Jangan tuh ah. Eta geuning sadana sora si Aki bersin. Cek si Nini. Nu sejen kawihan ngareret ka palebah kolong meja, tuluy ditaroong, barang breh katempo si Aki keur tataranjang bari ngadapang. Atuh kabehana meuni gogodeg. Ya Allah, Aki. Geunah eta ngadapang bari tataranjang kitu kaeling Aki. Cek tua kampung. Ari si Akina boro-boro bisa ngajawab, malah katempo siga nu ngolongo bakat ingku kasima meureun. Di sajian pihak si Nina barang ngadenge tua kampung ngomong si Aki keur tataranjang teh, atuh beuki ngahaya bae hatena panas. Keur mah manehna teh keur timbul pisan di tadi oge, ayeuna ngadenge kitu. Dasar bangkawalah. Si Aki kolot ke mana sia? Si Horeng bener. Sia teh serong. Cek si Nini bari jeung teu anta parah deui buru-buru muru kana meja. Meja diangkat digulingkeun. Breh katempo si Aki masih keneh ngadapang bari tataranjang. Atuh si Nini teh bener-bener beuki ambek, habak si Aki teh dibabukan tonggongna ku si Nini. Tega si Aki ka aing. Bari ngomong sia baheula teh satria ka aing. Nyarok di Nini kieu mah aing teh ulah dikawin baheula teh si Aki. Cek si Nini bari tuluйna hing deui ngadeng dieu ceurik. Ari si Akina barang digebugan ku si Nini kitu teh buru-buru hudang. Haok malik ngarekan ka si Nini. Ai sia, nah gebugan ka aing si Nini. Saha si anu sareng marina ge? Tutungah sia ka salaki teh. Atuh maneh si Aki? Tah sia buktina Aki. Cek si Nini. Si Aki da ngomong deui tapi teu kebat lantaran kaburu tua kampung nyarita. Geus Nini. Aki, geus ulah waka paseh heula. Can puguh walina oge. Ayeuna cuang tayangan heula mana awewena. Lamun bener awewena kapanggih. Kayak cuang di sidang kukuring. Cek tua kampung tuluy marentah deui ka Mang Boil. Mang Boil, tayangan awewena. Sigana mah masih keneh nyebut di kamar coba tongan. Ada kolong ranjang sagala. Cek tua kampung. Mang Boil teu nembalan, tuluy bae maehna asup ka jero kamar dituturkeun ku Mang Uman jeung salah saurang deui. Di sajian pihak Ceuwin beuki leuwas bae ngadenge Mang Boil rek asup ka jero kamar teh. Aing kudu kumaha ari geus kieu? Ieu mah bener-bener bakal wirang atuh. Gerentos Ceuwin dadana karasa deg-degan sesebelakan sieun maehna kanyahoan ku balarea. Saking kusieun sieuna Ceuwin boga pikiran kudu gawat-gawat indi tidinya. Ceuwin tuluy ngorondang, dasar kudu apes. Kabayana ti kait kana awi taleupuh anu geus muka. Atuh bret kancing kabaya nu tilun hiji teh pegat. Baju kabaya nu dipake ku Ceuwin muka teu bisa dikancingkeun deui. Keur kitu karayap aya beurit nolong. Pas kabenerana kana jero samping lambat Ceuwin reuas teu sadar ngajerit. Aw. Siap beurit terus nunjung sia. Cek Ceuwin. Tuluy gep nutupan sungutna sorangan. Dasar apes, nah aing kalah ngajerit. Gerentesna deui. Sedengkeun di pihak sejen Mang Boil saparakan kaget ngadenge suara Ceuwin anu ngajerit. Di kolong sigana mah itu Mang Boil. Nya, kepung-kepung ulah sampai kabur. Tembak Mang Boil, tuluy Mang Boil jeung Mang Uman darongko naroong kana kolong ranjang. Breh katempo kumaranehna jelas aya nama Ceuwin anu keur nyempot di kolong ranjang bari ngadapang teh. Atuh kabehana meuni gogodeg. Ceuwin Mang Boil. Masyaallah. Teu nyangka daek aki-aki. Cek Mang Uman bari gogodeg. Nya bener. Eta ari Ceuwin kawas deui bae laki. Padahal kuring ge daek ka Ceuwin mah atuh Mang Uman. Cek Mang Boil bari nyarengeh. Nya bener. Masih uing ge bleger keneh ieu Ceuwin. Padahal mah ka uing bae atuh. Cek Mang Jalim. Ngadenge omongan-omongan kitu Ceuwin jadi ambek. Ngomong naon sia? Kurang ajar sia.
jaga sungguh teh, kabener aing ngomong. Uing mah ngomong teh bener Cewiwin. Nya anak uing mah daek ka Cewiwin teh. Aduh makara Cewiwin kasih aki atuh. Cek Mang Boil beuki ngajakeun. Saha sia nu daek aki-aki peot? Amit-amit teuing aing mas ya. Eta buktina Cewiwin kanyahoan nyumput di kamar si Aki. Eta mah bubuk roti dina mata. Bukti kalawan nyata. Cek Mang Boil deui. Cewiwin teu bisa nembalan deui. Maehna bener-bener bingung rek nembalan kumaha. Lantaran kabuktian memang kapergok keur nyumput. Haruh, aya-aya bae aing atuh ieu. Nah, apes-apes teuing aing nasib teh. Gentos Cewiwin, kudu dikumahakeun ari geus kanyawan kieu Mang Boil. Kadenge Mang Uman ngomong deui bari nyarengeh. Nya, pan ari kepercayaan di dapur urang bae Mang Uman. Lamun ayeuna serong teh, eta mah tak apes kana sejena. Atunya jelas mah kudu dihukum. Nya, kitu mah. Tapi maksud kuring teh kumaha dihukumna atuh? Cek Mang Uman deui. Engke kumaha putusan kokolot lembur bae Mang Uman. Ya biasana ge pan diarak bari tataranjang, ngulingan kampung lain. Cek Mang Boil. Nah aja ngomong kitu na teh bari jeung nyingsinan ka Cewiwin. Atuh Cewiwin teh bener-bener luas. Pok ngomong ka Mang Boil jeung Mang Uman bari melotot ambek. Heh sia. Saha sia nu serong? Kami mah teu nu masa serong ieu sia. Ari ngomong sia padu ngapemit nah ngaranna jeuleu. Ari letah mah tulangan Cewiwin, bibir oge teh diwangku. Heueuh, dalam mun tulangan malin letah ngaranna bolok sia pisan maneh mah. Ye, ngaranna oge paribasa atuh Cewiwin. Geus lah geuwat keluar Cewiwin. Jalma-jalma geus narungguan tuh. Wayahna Cewiwin kudu tanggung jawab kana perbuatan Cewiwin. Geuwat keluar. Cek Mang Boil. Tanggung jawab naon sia? Geus ya, hari ka ditu sia. Ye, ari Cewiwin, ongkos salah tapi leuwih galak. Wes Mang Boil geus. Percuma diajak ngobrol mah. Ayeuna mah paksa bae keluar. Da geus bukti kapergok urang kabehan. Cek Mang Uman. Keur kitu tua kampung asup ka jero. Saha Mang Boil jama awewena? Cewiwin patua. Cewiwin. Mohon patua tuh di kolong ranjang. Cek Mang Boil bari nunjuk. Tua kampung tuluy dongkok breh bener katempo kumaha Cewiwin ngadepong di kolong ranjang. Astagfirullahaladzim. Cewiwin teu nyangka. Tua kampung gogodeg. Ari Cewiwin geus teu bisa di ngomong ngan sakurung luk tungkul bae. Wayahna Cewiwin kudu milu ka bale jeung kuring. Cek tua kampung. Ampun patua. Sing demi Allah na oge kuring mah teu masa serong. Komo bari jeung aki-aki peot mah ih geuleuh teuing. Cek Cewiwin bari ngalengis. Masalah bener jeung henteu mah wayahna bae kayak dijelaskeun di bale Cewiwin. Wayahna ayeuna mah guat ilu. Cek tua kampung tegas. Tuluy tua kampung teh mali ka Mang Boil. Mang Boil, bawa Cewiwin keluar. Cek tua kampung deui marentah ka Mang Boil. Teu nunggu jawaban tua kampung mah tuluy indit deui keluar. Ari Mang Boil nyarengeh deui bari nempok ka Cewiwin. Tah Cewiwin. Wayahna ilu jeung kuring cek tua kampung oge. Cek Mang Boil bari nyarengeh. Nya Cewiwin, geuwat ulang ngahesekeun. Mang Uman ilu ngomong, "Halik sia teh sudi teuing aing mah. Aing mah teu boga salah sia, halik ka ditu." Tembal Cewiwin. Kumaha ari geus kieu Mang Uman? Teu daekeun geuning Cewiwinna. Pan cek kuring oge, paksa bae Mang Boil. Cek Mang Uman bari tuluy ngaharewos ka Mang Boil. Mang Boil unggek. Ari Mang Uman tuluy indit keluar. Sedangkeun Mang Boil jeung Mang Jalim masih keneh aya di jero kamar. Awaskeun ka Cewiwin. Teu lila Mang Uman geus datang deui bari mawa ucing 3 hiji. Gampang maksa Cewiwin keluar mah Mang Boil. Yeuh ku yeuh. Cek Mang Uman bari ngasupkeun ucing ka kolong ranjang. Oh sekali tuh kerobas Cewiwin. Cek Mang Uman bari ngalepaskeun meong. Terus meong digebah-gebah supaya nyamperkeun ka Cewiwin. Atuh Cewiwin meneuwas keur mah mainna teh paling jijik jeung sieun ari nempo meong teh. Hus halik sia ka ditu halik. Cek Cewiwin ngagebahkeun di meong. Meong balik deui. Tapi digebahkeun deui ku Mang Uman. Meong muru deui ka Cewiwin. Nu ti pinggir, nu ti hareup, nu ti tukang. Cewiwin sasah. Akhirna mah kapaksa ngorondang keluar. Ih sia dasar kurang ajar sia Uman. Awas ya Uman. Cek Cewiwin bari ngorondong keluar ti kolong ranjang. Barang nangtung Cewiwin teu sadar lamun kancing baju kabaya hareupna paregat. Atuh dada nepi ka handap teh muka. Nompok itu Mang Boil jeung Mang Uman meuni olohok. Astagfirullahaladzim. Sia urang bener geuning Mang Uman. Itu tingali kancing baju kabayana bae ge muka. Sigana bener ta serong. Cek Mang Boil bari matana olohok. Nya geuning Mang Boil. Teu nyangka. Cek Mang Uman sarua manehna oge olohok. Ari Cewiwin ruas barang ngadenge Mang Boil jeung Mang Uman ngomong kancing baju manehna muka teh. Red
Ceuwin kahandap ari barang breh teh bener kancing baju kabayana muka pergatan. Atuh ceuwin teh meuni era ambeknya seueuh. Ya ampun Gusti dasar apes. Aing naha ieu? Apes-apes teuing. Atuh meureun beuki nyangka bae marina teh ka aing lamun aing ditaserong yang aki-aki. Haruh, keur masih aki nulus tunjung geus kanyaman tata ranjang deui. Wirang di kolong ranjang aing mah wirang di kolong catang oge aing mah. Kerentos Cewiwin leket teh awakna ngaleket teh lengkrak kapiuhan cag urang tunda heula. Ayeuna caturkeun heula kaayaan di astana. Langit mengras taya aling-aling. Tapi kaayaan teh ujug-ujug mata katir. Hiuk angin ujug-ujug ngagelebug. Tatangkalan pating pelenod. Daun-daunan rabeng. Tuluy ka tempo muih di Jomantara. Cileger, cileger. Kadenge soda gelap ereng-erengan. Dina kaayaan panas moredet kitu ujug-ujug hujan turun mending ngagebret. Lir bae siga dicicikeun ti langit. Geus pokona mah lamun harita aya jalma di dinya pasti ngarasa keung ka bina-bina. Di salah sahiji tempat dina luhur tangkala samoja katempo aya saurang jalma keur ngagoler. Dina salah sahiji dahan eta jalma sigana bae nu keur saretibra. Si horeng eta teh Nyimas Anah anu harita gehger leungit dibawa ku riwah juragan Samin salakina teh. Kaayaan awak Nyimas Anah harita meuni baseuh cipruk, tapi anehna Nyimas Anah tetep bae siga nu tibra. Teu lila hiuk aya angin dina gelebug. Tangkal samoja anu dina dahana aya Nyimas Anah teh muih lir katiup ku angin puyuh. Kalayang awak Nyimas Anah nglayang ka Jomantara tuluy muter siga kolecer beukila muterna beuki ka handap. Akhirna mah Nyimas Anah ngagoler dina taneuh. Teu lila kuniang Nyimas Anah hudang sorot matana hurung beureum kiler-kiler ka tempo gula kiler nempoan sakuliling eta tempat. Keur kitu kadenge aya sorang seuli ngagak-gak meuni handaruan disusul ku sora awewe anu cicirihilan. Gawat endit sia manusia. Campurkeun sia kabeh urang Cihaur geuat sia indit. Cek sora tan katinggalan. Geuleyeung Nyimas Anah ngageuleyeung leumpangna ngangkang siga nu teu ngapa kana taneuh. Nyimas Anah masih keneh terus ngageuleyeung sampai di batas lembur tuluy ka tempo turun lelaunan celek ngincak lemah. Tuluy leumpang deui ayeuna mah leumpangna siga manusia biasa. Teu jauh ti Nyimas Anah aya saurang jalma lembur anu keur maraban munding di kandangna. Nyimas Anah katempo leumpang ngadeuketan ka eta jalma, leumpangna lir kilat. Hendak sakedeung celek geus aya di tukangeun eta jalma. "Mang?" cek Nyimas Anah. Jalma anu keur marab munding kaget ngaliuk. Juragan. Kalah ruas abdi teh. Bade ka mana juragan?" Tembal eta jalma anu si horeng geus kenal ka Nyimas Anah. "Mundingna rek dijual, Mang," tanya Nyimas Anah. "Juragan Priyogi, mangga atuh pami Priyogi mah. Puguh kaleresan abdi teh nuju Priyogi artos juragan. Satadina mah bade dicalkau daye. Tapi pami juragan Priyogi mah nya ka juragan bae lah anu caket." Tembal eta jalma meuni bungah. Lantaran maena keur niat rek ngajual munding. "Nya Mang kuring butuh pisan jang dahareun," cek Nyimas Anah. Jalma anu boga munding teu curiga, pikirna maksud Nyimas Anah jang dahareun teh meureun munding terek dipeuncit. Jang hajatah heul katujuhna juragan Samin. Eta jalma pok nyarita deui. "Mangga juragan, tah sok bae tinggalan. Soal hargi mah ke dibadantenkeun lah. Nu penting mah juragan cocok heula," cek eta jalma deui. "Nya atuh Mang, lumayan badag tah munding teh Mang. Seubeuh sigana mah ngadahar hiji oge," cek Nyimas Anah. "Semuhun atuh juragan. Kanggo 100 urang oge wareg," cek nu boga munding deui angger can aya rasa curiga. Nyimas Anah teu ngomong deui tuluy leumpang ngadeuketan kana munding di kandangna. Sanggeus deukeut kep Nyimas Anah nyepeng kana hulu munding siga bae nu keur ngilikan. Ari si horeng grep bae munding teh digegel beheungna berbei getihna ngaberbei. Munding kakejet kadenge ngasada meuni tarik pisan. Atuh numpuk kitu mah jalma anu boga munding teh reuas matana bolotot sungutna calawak. Ieu mah sugan lain Nyimas Anah. Pasti jurig," cek eta jalma tuluy berengmeng bae lumpat bari tulung-tulungan aya jurig ngan waktosna seep.
Ieu dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin, hapunten kakirangana mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.